sabada namatkeun bagian ke-63 ayeuna urang teraskeun bagian ke-64 para mitra dongeng enteng pangbeberahmana. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Gitu para mitra dongeng teh di-hade-hade sangkan sae, dialus-alus sangkan payus, direka-reka malar siga. Gitunya para mitra. Atuh hatur nuhun kanu parantos noe subscribe-na, nu parantos noe like-na, nu parantos noe loceng-na, gitu. Prayogi loceng para mitra ditoyanya. Margi eta priyogi kanggo mitra. Atuh upami tos noe subscribe sareng loceng biasana Mang Jaya official ngawartosan ka mitra. Itu dina HP na gitunya episode kasabaraha parantos muncul gitunya di antawisna kitu. Hatur nuhun mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana ayeuna nincak bagian ka-64. Ti Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya official ngahaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina seueur kahilapan sareng kalepatanana. Mangga nyangakeun Si Gombrang karangan Dede Rukmana dina bagian ka-64. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Gombrang. Ieu dongeng para wargi karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-64. Sumangga para wargi urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Si Gombrang. Dongeng kamari parantos dugi ka nalika harita para mitra guriang sangkala teh nuju nyampeurkeun atanapi manggihan si Bogel ngarasa heran kumargi para wargi guriang sangkala ngaganggu ka pamajikan si Bogel. Anu katelah Sari Puspa. Kumaha terasna dongeng mangga urang sami-sami hanca. Mugi-mugi acara tiasa kasangakeun kalayan tiasa nyugemakeun. Teu lila kadenge hiji sora nu jelas sora panemahan guriang sangkala. Samalah lain ukur sora panemahan guriang sangkala bungku tapi kayan alam anu asalna caang bet ngadedak robah. Jadi poek ditema ku anjing tuluy babaung. Andika geus teu kudu bingung-bingung Bogel. Sabab ieu sakabeh lain kahayang kaula. Kaula sakadar ngalaksanakeun pancen. Peuting mangkukna kula geus nyoba-nyoba jiwa Si Gombrang. Tapi kula can aya kasempetan pikeun nyampurnakeunana. Sedengkeun nu kaalaman ku pamajikan Andika geus moal bisa diganggu gugat deui deuleu. Sabab samemeh kula nyeseup sari madu anak Andika. Leuwih ti heula kaula hayang senang-senang jeung pamajikan Andika. Kitu ta Bogel bising teu ngarti mah. Cek sora harita teh. Kadenge harita teh para mitra sadaya jelas pisan nyaeta ku Si Bogel. Si Bogel pias harita beungeutna kasalahan anu geus dipigawe tetela malineskan jadi pamajikan tamiang melit kabitis. Keuna kadirina sorangan teu karasa Si Bogel nyarita kieu. Sangkala apaan jangjina ge lain kitu tapi di mana kuring ngalangar janji nyata teu daek jadi rakyat Andika kuring siap jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Tapi ari ayeuna na bet wani ngagadabah pamajikan dewek deuleu. Turun ge ditambah jeung anak dewek. Nah meuni kacida teuing pamenta teh. Meuni rampus teuing. Bungan salah sorangan sia Bogel. Saha nu datang menta tulung? Apan lain kaula tapi Andika sorangan. Sedeng kula rek ngamangsa anak Andika can cukup waktuna. Sabab ngadagoan waktu ngadagoan sumpah deuleu.
nyaeta ku jalan neangan waktu anu mustari sabab pikeun ngamangsa anak-anak andika kula hayang langsung sarua jirim jiga jirim manusia nurumingkang di alam rame di alam pawenangan ame senang karasana teu jiga kieu. Wah licik sia mah teu bisa guriang sangkala lamun kitu kajen sumpah kula rek dicabut deui. Moal daek ngabdi ka luluhur andika mana komo ya sok komo pancenan teu daek ngalaksanakeun tugas nyaeta kudu ngarogala si Gomram. Eta makari kumaha andika tuhu kana janji andika bari salamet tapi lamun luncilan lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang ingkar tina janji andika wayahna andika baris jadi sato kabus pamajikan katut dua kolot andika sedeng kula tetap baris nuluykeun ka hayang kula nyata marengan geterna senang hate jeung pamajikan andika kitu tabising teh nyaho. Teu bisa si setan. Tibapan pamajikan aing tuluy-tuluyan jadi lalap andika leuwih hade si Bogel jadi banusan. Wah kumaha arep sia deuleu. Ngan ulah hanya kamun dina poe nu baris datang. Di mana hate boga kerteg ngabedokeun kana naon nu geus dilisankeun. Mangka kula bakal kedal supata. Sangkala kedal supata, cek panamahan guriang sangkala nu kadenge ku ceuli si Bogel. Ki Bogel terus ngahuleng poe eta mimiti hate si Bogel kaancikan rasa hanyaka. Jaladri kasedih tumiba ka dirina, rasa kasusahkeun kana jiwana. Mun sokomo sanggeus nempo kaayaan anak awak pamajikan. Jaba bebegang jaba kanyos samalah beungeutna sepa estuning pias koneas. Rasa kaduhung geus numpuk dina kalbuna. Waduh. Aduh, sugan teh moal kieu jadina tetela paingan nu bener tetep bakal bener. Nu salah tetep bakal salah. Moal pahili antara bener jeung salah. Nah diri meuni hayang wae ngaberung nafsu pikeun ngakalakeun jiwa si Gomram. Nu padahal ku hate aing di aku yen sakabeh raja kaya lain hak milik aing. Tapi jelas milik si Gomram warisan tinu jadi kolotna. Aduh. Cilaka di geus kieu pamajikan bakal tuluy jadi kolot pokona mah. Pamajikan bakal tuluy jadi sasaran. Samalah nu jadi anak kana pasti. Kumaha carana pikeun aing kasaha mentap tulung. Tapi mun aing ingkar janji kana pasti balai nu bakal ngajadi. Awak aing baris jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Ceuk Ki Bogel bari ngajenggutan pubuukna. Sedeng Sari Puspa tuluy nginghak dirina geus teu bisa nolak sok sumawana barontak ku sabab lain lawaneun memeh dahar. Lain pagawean memeh sasarap. Cacakan salakina nu geus tetela jawara kahot teu bisa ngahalangan. Aduh. Kada teuing ngajeritna hate anak aing. Suspitana atuh hate emak bet nyaluyuan kada tekan bapa hidup. Duh Gusti. Horeng teu jaga-jaga teuing. Kitu ceuk Sari Puspa. Deka rasa waktu beurang geus kaganti kudang tanang menang sapeuting. Sore keneh bulan geus temong moncorong sumirat peuting geus rek nyaangan ka insan nu rek liliaran peuting. Puspita satu tas beurang najajab katresna jeung buah hatena nyatana santika tuluy numpi teu pisan nepungan nu jadi kolotna. Hari sabab Puspita estuning kanyanyerian ku ngadenge beja ti santika. Peuting beuki jempling iwal papaes peuting nu kadenge atra tur jelas. Hawar-hawar geus kadenge nyaorna angin anu ngagelebug disusul ku babaungna ajag leuweung. Puspita nu geus mimiti tibra sarena beteukuhan teu. Puspita lilir barang Puspita lilir gebeg tersakujur awak Puspita ngageleter. Ari sabab jandela pangkeng nu geus ditutup pageuh bet berai muka. Acan ge Puspita sadar kadenge ku ceulina di lebah jurup aya nu ngajak seuri. Seuri mata krui rei karareueung malah mah lain ukur seuri. Di barung ku jirim nu kalimpudan sinar beureum. Puspita. Kagelisan anjeun memang lain tanding bidadari. Samalah mun seug dibandingkeun jeung gelisna Dewi Sintawati masih gelis diri anjeun. Ngan hanyakal pikeun waktu ayeuna urang can bisa ngalaksanakeun kerteg angen ari sabab kahalangan ku sumpah tanpa kula tapakula nukari sababara waktu deui baris datang. Wayahna sabab kula di mana rendengan jeung nu geulis hayang sarua jirim
teu kalimpudan ku sinar beureum. Kitu ceuk eta sinar nyatana panemahan Guryang Sangkala ngus datang ka imah Puspita. Puspita teu bisa nyarita kesang badag kesang tiis, kesang badag kesang lembut harita maseuhan sakujur awak. Bari hate dag digdug ratug lila-lila eta sinar beureum ngajauhan. Antukna les kaluar jandela pangkeng. Nutup deui Puspita sakedapan terus ngahuleng. Batina teu weleh dilalangsean ku kajadian nu lain-lain. Nuh ampun Gusti, nabet kieu kajadianana atunya. Nasib diri bagja awak Kang Santika tulungan abdi Kang. Bawa abdi ka tempat anu jauh ti dieu Kang. Duh ampun. Kang Santika tulungan abdi Kang. Akhirna Puspita teu bisa nahan geteran kasedih nyegeruk ceurik. Ditsua beungeut nyusup kana angelna. Sedeng kajadian saterusna memang hese pikeun dicegahna. Peuting eta dina mangsa bulan purnama panembahan Guryang Sangkala geus aya di pangkeng nu dipake Saripuspa. Saripuspa nu keur tibra sare beteu ku hanteu. Sawaktu ki panembahan Guryang Sangkala datang, Saripuspa sok terus lilir anu saterusna hudang. Saripuspa barang ret kajirimna nu kalimpudan sinar beureum. Hatena geus ting sareblak jajantung mubuh ratug, ari sabab geus moal bisa dihalangan deui. Dirina yakin peuting eta baris kajadian dina waktu 2 atawa geus lawas, dina waktu geus lawas kaliwat. Yen dirina bakal ngalaman dirungrum ku panembahan Guryang Sangkala, nu jasadna geus memang matak pikasieun. Sedengkeun Ki Boge anu geus ngintip ti luar, hate Ki Boge sarua ratug sok sieun aya kajadian nu tumiba kanu jadi pamajikanana. Atuh para wargi samalah panon mah meh-mehan peureum awahing ku kaserang tunduh dibelel-belel ge bari noong tina bilik nu carang. Pok Ki Bogel kedal carita. Aing hayang nyaho naon nu rek dipigawe ku Guryang Sangkala ka pamajikan aing. Saterusna Ki Bogel najan hate tetep risi kapaksa rek ngabandungan kajadian anu lumangsung. Panembahan Guryang Sangkala satu tas di jero pangkeng Saripuspa terus kedal carita. Bagja temenan Saripuspa. Andika estuni hidang sorangan gera bagiakeun diri kula Sari, peuting ieu urang baka jajab rasa kasuka. Kadengekeun sora ragegna anjing tanggara kahayang kula estuning dirojong ku ragegna anjing. Ieu ciciren, peuting ieu dihibur ku wirahma gending. Ulah rek baha ari sabab geus karinuluykeun Saripuspa. Ceuk panembahan Guryang Sangkala harita teh. Harita barang didatangan ku Guryang Sangkala. Saripuspa jejebris malah maparamitra. Make jeung nyarekan sagala rupa tapi Guryang Sangkala tuluy manehna cakakak teh seuri. Anjeun moal bisa nolak tidak kahayang kaula Saripuspa. Ceki panembahan Guryang Sangkala tuluy harita teh paramitra. Ngaluarkeun sinar beureum ka sakujur awak Saripuspa. Aneh naon nu kabandungan aku panon Ki Boge jelas matak panas karasana. Harita sabab sakabeh pakaian Saripuspa, harita teh paramitra, tanpa anu ngalaan estuning teu bisa dicaritakeun deui ku carita. Harita kene aneh kajadian nu tumiba ka Saripuspa. Memang asa di luar pipikiran manehanana teu kahontal ku akalna. Antuk nama peuting eta Saripuspa dirina dibawa kana rupa-rupa impianana. Geus hese pikeun digambarkeun ku carita. Sedeng Ki Boge anu tetela geus sidik nempo hatena terus berontak hayang nyegah peta pola Guryang Sangkala. Tapi tetela sakitu ajol-ajolan Ki Bogel hayang cengkat estuning hese, lir ibarat kena hukuman jadi arca. Setan sia kurang ajar. Si panembahan Guryang Sangkala dasar iblis ya. Ki Bogel adug-adugan hayang bisa nulungan pamajikan nu sasat keur dibawa ke alam jauh pisan. Tetela kiwari kakara kapikir ku hate si Bogel. Yen buah tina laku teu payus kiwari jadi ngabukti. Dirina nu baheula rek ngagadabah ningsih nyata pamajikan si Gomrang. Estuning teu boga rasa kumaha pikeun ningsih. Kumaha pikeun si Gomrang ari ayeuna jelas kabandungan tur karasa. Ku batin sorangan yen pamajikan diruksak deungeun teh estuning matak nyeri. Nulungan teu bisa nyegah sok sumawona iwati hate nu panas jeung batin nu sedih. Ieu para mitra sadaya ilmu rasa jeung rumasa kitu.
Iya para mitra ilmu rasa jeung rumasa teh jelema kudu boga rasa jeung rumasa. Lamun urang ngarasa diciwit ke ku batur nyeri, ulah wani nyiwit ka batur kitu para wargi. Tah ieu rasa jeung rumasa teh kitu. Nu mawi para mitra, wah tiba heula ge tos aya ilmu ieu mah kitu. Ilmu ieu mah ilmu rasa jeung rumasa mah. Jadi mugi-mugi we urang tiasa neuleuman ilmu rasa jeung rumasa. Lamun urang nyeri diciwit batur ulah nyiwit ka batur. Lamun teu ngeunah dicarekan ku batur ulah nyarekan batur. Kitu para mitra sadaya. Pon kitu deui, lamun urang para mitra sadaya urusanana jeung urusan-urusan sejena. Lamun urang eta cenah naon teh kurang dina sagala rengkak paripola geus pasti para wargi sadaya hasilna ge moal nyugemakeun atuh isuk mah urang kudu bener-bener husu. Nah kitu para wargi mangga urang teraskeun ilmu rasa jeung rumasa. Mugi-mugi sakedik bahan katampi etang-etang bahan lenyepanin. Para wargi kaum dangu, lila-lila si bogel betumubuh rasa kaduhung segede gunung. Kaduhung dirina ngalajur nafsu ngumbar amarah, horeng geuning ari dinya nyeri teh teungeuna. Atuh komo batur kana pasti sarua. Si bogel jadugna golomoran banteng karangkeng nu barontaka, nu burakrakan ku si gomrang. Peuting eta tembong dina lebah pipina anu nyurung kui baseuh. Si horeng si bogel ceurik ibarat budak leutik. Ari rasku nasib nu keur karanapan ku Sari Puspa. Waduh gomrang. Tetela hati anjeun bersih euy. Tobat, kumaha carana sangkan jiwa aing bisa lepas tina supata si Guryang Sangkala. Kaduhung aing datang ka Gunung Karedong, satadina aing boga hate judes. Duh, ampun gomrang, kuring ampun ancaman si Guryang Sangkala bariskeuna ka jiwa kuring. Duh, tobat. Si bogel ibarat budak leutik nu leungi cocooan, cerik melas-melis sumamat ka jiwa si gomrang. Sedang Sari Puspa jiwana geus teu bisa dikukumaha, dirina harita teh para mitra sadaya kudu ngayunkeun sakahayangna ki Panembahan Guryang Sangkala. Kakara sanggeus waktu ngagayuh ka mangsa subuh ki Panembahan Guryang Sangkala mundur. Di pangkeng Sari Puspa nu pamustunganana sinar beureum, nu tas ngamangsa jiwa Sari Puspa tuluy mundur. Sari Puspa, kusabab waktu pikeun kula geus teu ngijinan balebat ti wetan geus sibar. Aina kula rek mulang dago dina mangsa nu baris datang, dina mangsa bulan purnama. Kitu ceuk Panembahan Guryang Sangkala. Sari Puspa nu mimiti kasadaran pulih deui kaget ku ayeuna sakujur awaka, meh teu katutupan ku naon-naon hese pikeun Sari Puspa nyaritakeunana. Aduh, nabat kieu, aduh. Terus atuh nasib teh noh nah kabina-bina teuing batan kieu mah leuwih hade ajal we jiwa teh teu kuat. Sari Puspa cerik melas-melis nya salakinya pamajikan estuning ku saruan. Mun ki bogel cerik alatan pamajikan dipaksa pirusa ku jelema satengah iblis, sedengkeun Sari Puspa cerik ku sabab dirina beterus ngalaman kasiksa batin. Harita para mitra kocapkeun Puspita, anak wanoja anak hiboge dirina geus nampa atikan rohani ti Santika. Subuh keneh Puspita geus ngoloyong kacai tuluy bebersih. Sanggeus beres bebersih terus ngalaksanakeun salat subuh, pancen nu geus teu bisa ditolak deui pikeun umat anu ngaku beragama Islam. Benten nya para mitra, anakna tos benten ye. Tuna kaya nu karanapan ku pihak si bogel. Kiwari geus namahan geus aya ambahan anyar, urang guar deui ambahan anyar saurang jalma lalaki masih jajaka. Keur lunta ngalalana nu maksudna tayalian rek maluruh laratan, nu jadi bapana nya nu katelah Ki Jantra. Eta jajaka teh nyata anak tunggal na Ki Jantra. Si jajaka nu katelah Bintaro satu tas nampa beja ti salah saurang jalma yen cenah Ki Jantra geus tiwas ku ngaran si Gomrang. Teu loba pikir deui Bintaro terus lunta ti lemurna nu dimaksud mah rek nepungan si Gomrang pikeun ngayakeun balitungan. Kitu tekad Bintaro ceuk paribasana hutang uyah bayar uyah hutang pati bayar pati. Atuh anak Ki Jantra nu ajal harita teh. Memang Ki Jantra nu ajal ku tangan si Gomrang alatan biluka gorombolan banteng karangkeng. Samala salian ti Bintaro rek ngancam jiwa si Gomrang aya deui jelema sejen nu katelah si Jakabura. Manehna tayalian anak saurang jalma kahot nu nalahna si Kumbang Karang.
Sarua Jakaburak gerek nepungan si Gomrang kusabab nu jadi bapana. Nu katelah si kumbang karang sawaktu bantrok kakuatan di kampung Tegal Manja. Jiwana geus teu katulungan palastra akibat gempuran elmuna si Gomrang. Nya pamustungan nama ieu dua jelema teh sapamadegan tepung di setengah jalan. Satu tas siliwanohkeun akhir nama. Sama harita teh biluk pikeun babarengan. Samiuk rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gomrang. Teu lila atuh Bintaro ngajak nyarita ka Jakaburak. Lain euy. Nah bener kolot anika nasibna sarua jeung kolot dewek. Maot ku tangan si Gomrang. Bener moal pati-pati dewek lunta ti lebur lagi glegok. Legok manyar mun teu rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gomrang. Keur si Jakaburak eueuh jago eueuh jawara. Ari sabab eta betu genah bapak kuring bak ajal ku tangan batur. Saurana we anak bapa atuh dewek teh. Kudu ngabela atuh, saha deui bapa dewek dibelana iwati ku dewek deuleu. Memang hade euy satujuan pisan. Kumaha carana ieu? Kumaha carana kumaha? Apaan sih geus jelas? Di antara kolot ke dewek jeung kolot anjeun palastra ku jiwa si Gomrang lain? Nya ngan ieu mah palebah urang ngayakeun pangbalesan piraku. Rek urang duaan sedeng gentong boro pangkat urang. Nu elmuna can cukup cacakan nu katelah Mbah Gantarang teu kuat ngayongan kaluhungan ilmu si Gomrang macam kitu. Denya doh. Kumaha lamun kieu batu ye. Urang samemeh ngayakeun tindakan ka si Gomrang, urang kudu ngabogaan heula balad nu loba. Jeung yeuna urang di mana geus boga balad, urang nyusun kakuatan pikeun ngala jiwa si Gomrang. Halus tah pamangih memang hade euy. Jeung kawilang alus deui. Pokona tapi cara neangan jalma teh hese komo nu rek diajakna kana laku teu hade. Batandaekeun kalah kalumpat. Teu kitu newak ka urang ke. Nya ari sagawayah mah atuh kieu apa urang teh kudu laantip. Kudu hati-hati teh angan caina pokona mah. Laukna beunang caina herang. Caina herang laukna beunang. Ayeuna tong wa ka kitu ye. Urang tepungan heula nu ngaran Ki Bogel sabab eta gegedugna cenah kitu. Urang penang sarayaan ku urang atau penta pamanggihna. Kumaha carana dina ngoning urang ngagempur si Gomrang kitu. Cara-cara nama bari urang neangan balad. Halus euy bener tah. Aturang tepungan yuk, sugan mare keterangan nu jelas. Ceuk eta dua jajaka satujuan. Atuh geus kitu mah, harita atuh para mitra sadaya Bintaro jeung si Jakaburak tuluy ngajugjug ka lemur bubulak rek nepungan Ki Bogel. Tapi nya kitu kakarage Bintaro jeung Jakaburak menang 7 lengka. Harita rentang-rentang Santika tas di tempat nini Cantini. Dasar Bintaro adat-adatan teh sok hayang menang sorangan. Harita ge nya kitu barang dirina bantrok jeung Santika. Bintaro estuning embung ngelehan geus puguheun ari keur Santika mah teu mepet. Kusabab kasieun jalan anu keur disorang ku Santika sidik cungkrangnya Santika teu mere jalan pikeun Bintaro da pugu geus beak deui ari lain bibir anu jungkrang mah. Kusabab eta embung ngelehan itu ieu embung ku 3 berus ka jungkrang antukna para mitra daek teu daek manehna dek diadu. Bintaro langsung nyentak ka Santika, "Cing, atuh leumpang teh neuleuh atuh sia teh boga mata." Sakitu dewe keur leumpang bet ngabadug sia, ceuk Bintaro teu nempo jajalaneun nu ditincak ku Santika. Nya pantesna ge salira kedah mepet ka sisi. Lantaran lega kene sedeng kuring mah tinggal itu pan sakitu ujung kiri jungkrang nu ngajung ieu lewangna. Mentak naon atuh sia turun ka handap. Da moal naon deuleu. Atuh turun heula ka handap mah pira sakumaha teuing jerona jeung irahat tapi mangsa bodo teuing sia. Kumaha karep eta mah nu penting mah sia geus teu mere jalan ka aing ye. Ceuk Bintaro estuni nganggap enteng ka Santika. Sedeng Jakaburak mah teu pipilueun kusabab pikeun Jakaburak estuni ngabandungan kitu teh. Mun Santika meped sisi teuing teh geus tangtu awakna bakaragrag. Nya kusabab sieun kajadian ribut kapaksa Santika ngelehan. Santika terus ngajak sasalaman ilaharna jalma nu nyieun kasalahan. Nya atuh panginten lepati kuring ye atuh ayeuna mah bade menta dihampura we lah. Bising pokona mah salira ngarasa teu genah ku peta pola kuring bieu. Kudu menta dihampura deuleu. Ari sabab jelas kasalahan aya di andika. Ngan moal ka ngahampura lamun teu waka sujud ka aing. Nah, aya sabara ueus ieu
nurut ke naon undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah sujud ka jelema deui. Asa can pernah ngadenge kuring mah. Santika akhirna jadi hudang amarah. Harita barang Santika kudu nyembah kanu jadi jelema anu anyar panggih teh. Bimul harita Santika nafsu ka hudang amarahna. Malah tuluy para mitra Santika nyarita harita teh. Santika akhirna hudang amarahna. Tuluy nyarita, cek undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah atawa sujud ka jelema deui. Santika hudang amarahna. Anu penting mah andika sujud ka dewek. Mun hayang salamet ka jabas ya mun hayang modar. Sapat beheung teh. Atuh jadi perkara deuleu sok ajak. Cuh. Najis deuleu kuring mah. Ieu pangnamenta ngahampura teh lain ngelehan maneh deuleu. Lain eleh tapi sieun kajadian ribut. Kapaksa kuring nu menta maaf. Anak itu mah atuh lain heurin-heurin teuing jalan ieu mah nikah yang ribut. Hajak ngesang neangan pucuk dikirang. Kasalahan dikorehan we. Santika estuning sayaga diri. Wani sia kira-kira ka dewe? Teu wani kunaon ulah dikira kuring leuleuh satu resiga nu eueuh kabisa. Dor ayeuna rek mecakan ye terah teueuh getih ti si Gomrang ye. Cek Santika nangtang atuh puguh. Bintaro jeung Jakaburak kuat ka ngarenjag. Kitu deui celeng Jakaburak luncat ka hareupeun Santika. Hah? Dulur, nah bener Andika teh terah si Gomrang? Atawa anak si Gomrang? Bener. Rek naon Andika make pipilueun kana urusan batur beureun oge. Aduh, kade euy ulah salah ye. Kula pangna luncat ka hareupeun Andika lain pipilueun kana soal anu cikeneh kajadian. Tapi kula rek nanyakeun leuwih jelas. Nah bener Andika anak si Gomrang? Jakaburak netep seukeut ka Santika. Lamun kanyataanna bener rek naon Andika? Santika? Henge ku anjeun, kula luntat ti lembur lain tayalian rek nepungan nu telah si Gomrang. Hari menjadi perkara bongan si Gomrang geus wani mateni bapa kula. Katelah kumbang karang. Ayeuna aya Andika nu ngaku anak si Gomrang kabeneran. Pur kuntul kali tunggul largaga kali tunggal. Moal neangan jurig teu kadeuleu bangsat aya paling. Pokona mah ye. Leungit bangsat aya paling eueuh bapana aya anakna. Dor. Geura sanghareupan je kula si Jakaburak terah anak ki kumbang karang jawara ti Gunung Jograng. Ulah majar kumaha ulah majar kula telenges. Mun Andika waktu 4 menit nyawa Andika baris ngalayang. Cek Jakaburak geus sayaga diri. Waktasna sep.